Kepung aing main gunung. Woi main gunung. Kepor sing kepung aing. Budak ya aing. Ih, aing sih asik geus mah goreng. Siap goreng darurat. Aing gojek. Si ulah turun. Kayak heula aing tukang ojek, Bang. Si wajib bayar bae. Tukang ojek bayar rumah ge, geus bukan aing dulu yo. Woi, jalan. Woi, naulan sia. Ngerem bepan pengen copok birai. Bisa aing mah di dia, mana main amannya di dia mah. Kayak aing mah kerja naon dia. Dina naonan dinarik aing yuk. Kayak heula, asin mah eta moal ka aing. Kan tadi saya ngomong ngojek. Inget bae sih kena duit mah. Atuh budak orok yang ngarti kena duit mah. Ya heula begitu serangin nangge duit mah loba. Wih, timbak tak. Aingnya kelai ku dilapis cara biasa aing. Aspal tuh haji jadi 2.000. Menangkan handit 2.000 ya. Aing kemarin bae kieu di pom 3.000. Amci ada sa budak. Woi, banget terangin dang. Woi. Aduh, kemana tuh budak? Jelema apa embe sih eta? Umpan kencang-kencang teuing. Yang ngajarnya. Woi, Sia mangisi cablak toh? Cablak. Sia ditanya anak koeng repe bae, Gering apa naon sia? Sia nanya naon tuh? Sia mangisi cablak tuh lewat. Cablak yang tanya apa ngaran si cablak saha mah nantanya aing mah. Di cablak, di piraku teh wau. Ciri-cirina make kacamata, awak leutik, celana panjang, sepatu, kos corang. Sia ngomong sangeunah bae. Aing tanya ho. Di, sia mangkos ngajak gelut bae jeung ka aing. Suku sia tah kalatar, aing lain nama ka sia. Ih. Hampura. Lebih baik eueuh, Aisyah. Geus balik ke dieu mah. Atanya balikin ke sawah. Geus lah kan itu kabur lah. Karena aing sia lah. Udah amat. Su ompong. Ujak nama budak. Diuk di dia. Dek naon yang dibawa ke dia? Kecai. Dek mancing. Lain duk mancing. Cai mobilmu. Layang lah. Pari kan bukan musim banjir. Tangguhan orang gedeng. Aya mobil palit. Ayahnya. Aya. Kan sekeureum hayang mobil bae. Pari hayang mobil naon? Aya mah Pajero Sport. Aya. Bener ya? Tangguhan orang jadi jeleukeun ayo. Ayo coba. Jagaan jagaannya. Ruangan ya. Oh, lamun aya tuh jagaan ya. Oke. Tuh ayo tuh. Mana? Koneng. Jadi sama tai. Woi. Iya. Gua kana intai nunjuk amat. Sanu ngoyokeun si tai, Bar. Tadi naon? Tuh. Si keur naon ieu di dieu? Bukan mobil. Mobil palit. Sia kos nu edan bae. Yang mobil mah usaha. Jadi kayak usaha. Usaha di nungguan mobil. Mau menang sia. Wari ke musim banjir, tukang aya mobil palit. Geus wong jelema galelo sia. Tah, mobil hakan sia. Parah, tibahan. Namun yang jawara dipalirin itu aja. Sieun orangnya. Oh, kedua anjir. Ayo lah. Tadi nangguan mobil palit mobil bae. Ayo kita aja nu palit. Itu orang pindah di sebelah itu. Ayo tukang aya ngelewati mobilnya. Ayo nih.
dan si Cablak. Tempat namanya Gasi. Karape aing. Dan si Cablak benang henteu, awaknya dari titis komona. Wah. Coba aing boga pamajikan. Mau kieu-kieu teuing urang. Bari jeung pamajikan siga si Aisyah. Yang geus geulis, rajin, bager jelemana. Gusti coba pangadatangkeun pamajikan siga Aisyah bikin abdi hirup di dunia. Kadieu. Akang sayang kan Neng. Nuhun geus nganteuran ka dieu. Cablak naon di ka dieu ganggu aing bae. Kakan si Tapoy Cablak. Geus bebaseun sia poe. Ganggu aing bae jeung si Aisyah pamajikan aing. Barang deui ya pamajikan nganturan. Betul mas lapar. Roncongan bae betul. Kang, eureun heula yeuh, Mang. Mumpung sampeuna hanut keneh. Sing Neng. Atuh. Ya dar heula. Oh, lapar ya Kang yo. Mau lalap tuh. Yeuh, bawa sukan akang. Lap. Ayonya, Kang. Oh, selampar yasa kita di. Neng mana keur gede beuteung ya. Nganturan akang ka dieu. Hampurannya Neng. Akang geus ngagawekeun Neng. Heeh, Kang, kenanaon? Sayang ya akang makan Neng padahal mah kudu lelempangan ka sawah mah jadi mana kalolotor sebenarnya. Iya, Bang, geus kewajiban Neng sebagai pamajikan akang. Anjeunna Neng. Geus dahar encan. Encan. Ayo bareng yuk jeung akang di dieu. Heeh, Kang. Heeh. Ieu lalap beuteung. Heeh. Jantung cau. Neng mau ulang akan jantung caunya. Pan keur hamil. Ke anak orang dari reuneup di jantung cau jelo. Hejo lain, hijung lain. Akang mah nu ngakan ieu mah. Lok naon ieu Neng? Lok naon? Eta lok pepetek. Oh. Kadoyanan akang ieu mah. Misalnya, Heeh. beuteungna pesekeun Neng. Bohong, akang jangan minum. Neng sayang tuh, kakang. Sayang jasa. Akang mau kalengitan Neng. Yang geus geulis, bager, rajin, teh ganteran ka sawah. Asana mau mulai awewe siga Neng. Mau mendak deui kitu tah. Neng, yuk mah bareng yuk. Mana jasanya ho. Indah. Hirup jadi petani mah. Mau pusing-pusing orang. Kelaparan moal.
Neng bagi kaput euy. Heeh, Kang. Pantesan kamar mandi urang hangsur. Lauknya diburi mararabok. Hangsur meureun nya. Mon. Neng. Balikna barang apa nanti heula? Ulah bae lah. Udah pegawai kalau di ieu mah. Heeh, mau ada bae di jalannya. Sarup lu. Ih, Kang. Naon nih? Ayo remehan. Nyokot remeh juga culi neng mah. Aya bae. Minum mal neng. Atuh Kang, jadi ge aya gelas meureun. Biasa minum ieu akang mah. Neng minumnya. Ini aya ieu lah. Pipina. Ini lah. Ih, Kang. Hah? Itu mah Ronald ya. Neng, balik. Mau beres. Kunaon, Kang? Terus anak orang isi ngalah ka manehna mana cablak. Sini neng. Nah, ini udah belum ngajar. Mau adanya neng. Mau cepet. Umpat mun bisa mah. Akang sayang neng. Saruan neng ge. Muah. Pemajikan gelis. Ya, mencoba Gusti nuhun jasa. Nuhun jasa Gusti. Saya datang dan bidadari Bahar. Anak gelis, mana rajin. Pokoknya mah malaya deui awewe siga Aisyah. Berat menangkeun lagi. Menginjak di dieu, cablang. Naon di ka dieu, ngaganggu aing bae. Ngeuna aing ngobrol di sawah, jeung pamajikan aing. Terus sieun ngalah ka anak aing ka manehna mah. Mal mantak we kita balik si Aisyah, amin nangguan aing bae nyampe ka Anggeus. Kenalan sih lah, di gunung. Bagi sawah bae. Kumaha aing di mana-mana ge. Di sana aing sia. Cablak. Sia cablak di gunung sepi kasep naik. Emang sia cablak. Kunaon sia teh senang. Poin dialokan cablak. Entah lah aing, cai sekieu ganteng nilokan cablak. Coba neuleuh aing. Sia cablak tah. Duh, aneh amat sih di gunung. Masa segan Wani teh sia. sesegan jeung putih bae. Sia Bahar. Wani itu kai. Berani lah di gunung. Sampai ke Barah rek gugus ya gitu segan lipat sama putih. Wah, wani kai. Tah, wanita. Akan sia tah. Akibat ngalunjak ka Bahar. Hahaha. Sia. Makanya ulah wawanianan ka aing. Sia mah aing Bahar alabatan nangka beurit bae. Main belangkeun bae. Kede ulah ngalawan Bahar. Beungeut sia lin anu ajur ku aing. Kana leutak. Tak apa Ngajar si cablak. Siap aing. Kita. Aing. Menang sekunca. Menang selin. Pak. Yang mimpi. Kayaknya beneran begitu. Aing diantaran si Aisyah. Bangsat si Ronald. Atau di dunia nyata atau di dunia mimpi kain ayo be nutur-nutur aing salah aing jadi nak kamanena mengganggu kehidupan aing bae aing berbahagia jeung Aisyah dina mimpi tapi tetap sih Aisyah mah ka aing lembut bae karunyangan bae ka aing di dunia mimpi, di dunia nyata dia. Lah, aing seburit. Mandi aing.
kita ketinggalan di jalan.